ilmu nahu eta bisa maca kitab gundul atau napi kitab kuning. Jadi kusabab itu penting ilmu nahu ieu ku urang teh kudu dialap supaya urang teh dina ngalaksanakeun peribadahan nya eta bener diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Nah akhirna lapad atau akhirna kalimat osok berubah tadina rapa jadi nasab jadi jr eta ngaranan anu kos kitu ngarana i'rab lafzun au takdiron belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribados wi hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos biasa kumpuriung dina imal palahan mulia mutaya sanes tujuan urang kumpuriung dina imal palahan mulia nyaeta bade nambahan ilmu nahu ngeraskeun hanca anu kamari dina bab kalam. Mudah-mudahan ilmu nahu teh nyaeta anu kusim pribados bade diuraykeun sing nerap ka para hadirin amin ya rabbal alamin. Karena masalah ilmu nahu kamari tos jelaskeun ilmu nahu eta bisa ngartikeun Al-Qur'an anu benar. Ilmu nahu eta bisa nganyahokeun baris Al-Qur'an anu benar. Ilmu nahu eta bisa maca kitab gundul atau napi kitab kuning. Jeung ilmu nahu eta bisa ngajalankeun kana peribadahan anu bener menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kusabab itu penting ilmu nahu ieu ku urang teh kudu dialap supaya urang teh dina ngalaksanakeun peribadahan nya eta bener diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahannya urang sadaya sing tiasa ngerti sing paham kana ilmu nahu amin ya rabbal alamin. Mangga ina urang kawitan ilmu nahu anu dina kitab jurumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu wa taghiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiron. Nah, kita orang jelaskan biasanya bab i'rab. Ieu arek nerangkeun masalah bab i'rab, ari i'rab teh nyaeta lapad anu osok berubah dina akhirna kalimat. Lapad nyaeta anu sok berubah dina akhirna kalimah eta dingaranan anu kos kitu i'rab. Kumaha ayeuna lamun cara lapad teu daekeun berubah dina akhirna kalimah? Nah, eta lain i'rab. Naon atuh ngaranna? Tah dingaranan anu kos kitu nyaeta isim mabni atau nafi mabni. Nah, jadi bos ayeuna sim pribados teh bade ngebahas masalah i'rab geula engke dina masalah mabni mah ayeuna masalah i'rab. Tah ari i'rab teh nyaeta anu osok berubah dina akhirna lapad atau akhirna kalimat eta dingaranan i'rab.
contohna kos kumaha irob teh contohna kieu supaya jelasnya orang tulis. Nah, sebabna karena lamun teu ditulis mah make omongan hungkul mah sok kurang jelas engkena lila kana ngartina. Tah tingalikeun ku para hadirin nya contohna irob teh kieu isim irob teh Zaidun ko imun. Tuh. Ta Zaidun ko imun eta silapan Zaidun teh ngaranna i'rob. Naon sebabna? Karena silapan Zaidun bisa berubah. Nah, Zaidun ieu bisa berubah. Berubah kumaha bisa jadi Zaidan. Tuh. Bisa jadi Zaidan. Lamun jadi maf'ul. Zaidan tuh bisa jadi Zaidan. Bisa jadi Zaidan. Bisa dibaca Zaidin. Tuh. Bisa jadi Zaidin. Eta di mana-mana akhirna tuh. Di mana-mana akhirna lapad daikeun berubah eta dingaran ku sieu teh nyaeta i'rob. Tuh Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dan kos kieu dingaranan i'rob. Nah, jadi ku si boroson nya terjelaskeun. Ieu i'rob teh nya tan kos kieu i'rob teh kos kieu. Nah, jelaskeun. Nah, naon sebab disebutkeun i'rob teh kumaha? Eta i'rob teh berubah. Terus gitu. Kunaon bisa berubahna? Karena kadatangan tina samemehna. Nah, kadatangan naon? Kadatangan amil. Di mana-mana lapad kadatangan amil daikeun berubah eta dingaranan anu kos kitu i'rob. Zaidun. Nah, Zaidun ieu kunaon dibaca rafa'i nama Zaidun? Di Zaidun ieu mah mubtada. Ari ieu bisa Zaidan. Nah, di dieu teh samemeh lapad Zaidan aya lapad deui kuduna. Dorobtu Zaidan. Dorobtu. Oh, tah ieu jadikeun maf'ul. Dorobtu Zaidan berubah dina akhirna lapad teh. Aya tadina Zaidun ku sabab jadi mubtadanya dibaca domah. Oh. Terus ayeuna berubah jadi Zaidan. Naon sebabna? Karena jadi maf'ul tina lapad dorobtu. No, dorobtu kan fi'il madi. Fa'ilna tu Zaidan maf'ul. Nah, berubah. Jadi Zaidan. Ayeuna Zaidin. Berubah ieu kadatangan naon? Biasana sok kadatangan huruf jar. Oh. Fi Zaidin. Berubah tuh. Tadina Zaidun jadi Zaidan. Zaidan jadi maf'ul tina lapad dorobtu. Kan maf'ul teh pada kun nasab. Ayeuna Zaidin, kunaon basa Zaidin? Karena aya harap jar nyaeta fi. Nah, di dieu di ngaranna kos kieu teh ngaranna lapad i'rob situ. Nah, nya terus jelasnya. Tah i'rob teh kos kitu. Di mana-mana dina akhirna lapad atau akhirna kalimah osok berubah tadina rafa jadi nasab jadi jr eta di ngaranan anu kos kitu ngaranna i'rob. Tah ieu dina masalah berubah terbagi dua bagian. Nah, dina berubah terbagi dua bagian. Hiji berubah lapad, anu kadua berubah takdir. Lafzon au takdiron, berubah lapad atau berubah takdir. Tah anu berubah lapad contoh anu tadi bieu tanya Zaidun, Zaidan, Zaidin eta berubah lapad. Kumaha ari berubah takdir? Tah ari berubah takdir teh perhatikeun nya eta dina akhirna lapad aya huruf elatan. Contohnya ayo supaya jelas. Berubah lapad. Lapad takdir.
takdir. Nah, nyata dina akhirna lapat teh aya huruf elat. Contohna Musa. Contohna Musa. Tah aya huruf elat. Naon huruf elat teh? Huruf elat teh nyaeta dina akhirna aya iya atawa alif atawa waw. Nah, ya aya ku iya. Jadi disebutkan berubah takdir teh nyaeta dina akhir lapat teh aya huruf anu tilu nyaeta antara alif, waw, jeung iya. Tah nu kos kieu Musa teh disebutkeunana takdir. Nah, ieu ngaranna takdir. Ja'a Musa. Musa teh nyaeta disebutkeun berubah takdir. Ieu anu bingkang eta teh nya disebutkeunana ngaranna i'rab. Kana ieu Musa teh lapad Musa termasukna i'rab. Karena naon? Karena si Musa ieu osok berubah dina akhirna. Ja'a Musa. Nah, ieu Musa barisna kudu rafa. Dina lapana jadi fa'il dina lapan ja'a. Naon alamat rapana? Alamat rapana nyaeta ku domah. Domah naon? Domah mukodar. Mukodarna nyaeta mukodar kana alif. Tah ieu mukodar kana alif. Tah ieu anu sebutkeun alif kosi teh alif naon ngaran ieu? Alif bingkang disebutkeun nama. Menurut keterangan anu tos ayeuna masurna bahwa ieu nu bingkang teh alif. Kunaon disebutkeun alif nu bingkang? Karena samemeh anu bingkang teh nyaeta dipatahkeun. Nah, ieu disebutkeun karena i'rab berubah takdir. Ayeuna dikada jadi eta nya jadi maf'ul si Musa. Jadikeun si Musa teh jadi maf'ul seperti tadi. Darabtu Musa. Kitu kan baris nama. Nah, darabtu Musa. Tidak, darabtu Musa. Si Musa ieu barisna kudu nasab ayeuna mah. Kunaon sebabna? Karena jadi maf'ul tina lafaz darabtu. Jadi maf'ul tina lafaz darabtu. Nah, naon eta sebutkeun? Berubah teu? Berubah. Aya tadi rafa. Ayeuna pun tadina ja'a Musa. Barisna kudu apa? Naon sebabna? Karena jadi fa'il teh ja'a. Ayeuna darabtu Musa. Kudu anu kudu kumaha Musa teh barisna kudu nasab. Naon sebabna? Karena jadi maf'ul tina lafaz darabtu. Itu. Nah, eta berubah. Ngaranna sebutkeun kos kieu teh berubah takdir. Pi Musa. Tah, berubah deui. Pi Musa baris kumaha? Musa keneh lafaz mah. Pi Musa barisna kudu JR. Ning jadi berubah jaena jadi JR eta dina rafa jadi nasab jadi JR ayeuna. Karena kadatangan ieu tah pi Musa. Nah, pi Musa. Musa barisna kudu JR ayeuna mah. Naon sebabna? Kadatangan huruf tukang ngaJR-keun. Ning ayeuna naon? Kos kieu keneh bentuk heueuh eta dingaran kos kieu teh berubah takdir. I'rab berubah takdir karena dina akhirna aya huruf elat nya eta alif bingkang. Tah, tos terang nya kos itu. Nah, ieu di antarana teh nya. Nu kieu sarua keneh ieu oge. Ya, sarua eta baturanana. Nah, pasti paham hiji, paham kabehnya. Itu. Seperti ini seperti iya barisna kudu rafa. Gitu. Naon alamat rapana nya eta
domah naon makodan warga naon kana wau itu selalu kene wae pokokna apal hiji pasti apal anu tilu yarmi barisna kudu rapa anu telepon naon domah naon makodan kana tah ieu nu kasieuteun sok kene wae kana iya mah aya kana wau makodarna aya makodara kana iya kunaon sebabna ieu kana iya lain kana wau itu kana alif ieu kana wau ieu kana iya karena samemeh anu bingkang dikasrohkeun ya itu nah kita disebutkan ngaranna naon kos kieu teh disebutkeun berubah takdir rob berubah takdir artinya nah ulah nepikeun ka ayeuna mulai perhatikeun pasti bakal bisa nu gampang gitu nya mudah-mudahan kurang sadaya anu ngarti anu ningali atau anu ngadenge sing cepet dipasihan ngartos ka Allah Subhanahu wa taala kana masalah ilmu nahu amin ya rabbal alamin sakitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.